Jangan sampai ada yang terbuang. Justru caina nu ngeunah. Komo bintang utama nama leuwih ngeunah. Kade ulah salapok kana daster nanya nepikeun ka soeh siga kitu dipapake keneh teh tandana naon? Can meuli deui daster. Saha di dieu anu resep tulang asin? Nya abi lah. Inget ka almarhum Maikah ari masak tulang asin teh. Meuning ngeunah teh teuing kumaha eta masakna? Nya nanyakeun abi teh ka Ceati. Kumbah heula esa asinna teh supados henteu asin teuing. Biasa we bumbuna mah moal jauh ti bawang beureum, bawang bodas, tomat, dek disiksikan bae, dek direnos bae. Abi mah dek disiksik we, geus bosen runas renos teh. Tambahan we cabe benot meh tambah segut tuang. Da nya atuh tuang sareng menu ieu mah gepuk oge eleh. Melongpak pikpek ieu ngadon siga dek ngadije. Geus kitu teh goreng we si asinna teh. Ngagorengna satengah mateng ulah garing-garing teuing, tapi eta mah selera sih. Tuluy ngagoreng bawang-bawangna teh make jalantah asin meh langkung sedep. Tumis nepikeun ka asak bisi getihan keneh. Kade poho ngasupkeun pecin, royco, uyahna we saeutik. Jeung gula bodas saeutik we. Hongsrang kangsreng nepikeun ka meresap. Tah nu kieu teh ngaranna tumis tulang asin. Well,